Yo, par. Ada ngaran lalaki ngontong sok sieun ku pamajikan. Yo, contoh urang. Lamun cek salaki A, pamajikan A. Lamun cek salaki B, pamajikan B. Gitu atuh. Pepeueuh mana mah komore kawin montong sieun ku pamajikan. Sakitu. Nya, ngamun asa keheulaan dan kudu sieun ku pamajikan mah. Tah mana sieun ku pamajikan mah? Jik, jadi ka ai. Pantan ieu ge kumaneh, Pan? Wah, maneh ya tuh yuk. Ye, dulur ngarariung aya teh manis sagala kena naon itu Aduh. Naon? Ieu mah urusan nu gableg pamajikan jeung nu arek gableg pamajikan. Wah, jadi ente mah cicing we ulah teh hayang apa? Ah. Aji. Eta bahasa euy careham gagabah kitu. Kahade. Tamiang ngeulit ka bitis, Ceng. Ayo ini tuh lah. Waduh, kayak dak Aya pemajikan telepon. Assalamualaikum Mohon, dia nuju aya priyogi sakedap. Siap, meser naon? Meser bawang bodas, sakumaha? Mohon, sarang minyak. Mohon. Bade nyambal deui. Tarasina kedah meser. Mohon, siap atuh. Mohon ke antosan sakedap deui nya. Ieu Pak Mang nuju aya peryogi heula sakedap. Mohon sakedap deui, mohon insyaallah meuli mohon. Siap. Assalamualaikum. Anjing juga nu heueuh ngomong sieun ku pamajikan dititah nelpon meuli minyak daek, dititah meuli ieu daek. Kumaha cenah? Mal balik. Balik maneh eta, balik.